warisan budaya, adat kebiasaan anu ngajatnya ke ciri wanci kalau orang sadayana anu ieu merupakan warisan anu priyogi urang sadayana dimulai priyogi urang sadayana teras dilestarikeun dina hartosan anu inti ngadugikeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ngumang sareng dina ieu sasi Maulud sasi dilahirkeun deui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana nyaeta nuhunkeun kana para pesulap tingkah laku bisa merah beda keras di posisi ayana sisunitan dina nalika hirup di alam dunia. Mudah-mudahan sini mun kitu nalika mulang di alam dunia sing ngakeun sini bisa geudeung ti eta ngumangna di tempat anu diseunyitan ieu nyata lain mungku di kalangan manusia tapi di kalangan malaikat hadir lindung dina eta kempelan anu malina eta kempelan aliana sesunyitan anu di kurungkeun atau di dilukuan termasuk oge yang kenal ieu nyamukeun sana ulah dikeun kangirangan kana pangsada anu utami sareng tujuan sadayana memerahkan rasa syukur sareng bahagia ka anu maha kawasa Allah azza wa jalla. Oge panginten dina ieu nyukurkeun tina nuhap perkara bil khusus panginten digelarkeun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka alam dunia. Oge nurna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ngabuahkeun sagala perkara anu aya di alam dunia disebut pas puasa kapungkur mah dina ieu teh panginten aya johar awal aya johar akhir bahasa eta nama. Nah tetapi aya nur awal aya nur akhir. Johar awal johar sami anu mana maksudna nyaeta johar awalna Allah Subhanahu wa taala anu kagungan kita tempatan mamede anu kalintang mamede itu kapajengan anu kalintang kalau bapak-bapak sadaya anu biasa disebatan bersih apunten anu kasuhun buah pilih abdi kiram tata satu dudugan pararu narajang gunung balias narajang alas apunten abdi sanes biasa tertiasa mung ihoyong ieu ngadugikeun titinggal karuhun nyatana urang ngukus urang ngintuna ujalana ayeuna dina raragana mulud acarana ngebakeun meresihkeun ieu sarupa tunggal badan kalawan nyawa iyahu hurib ku Gusti waras ku Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nabi bade unjuk kuninga agungna ka Gusti ka Rasulullah ping 3 ka malaikat ping 4 ka wali songo ping 5 ka Sunan Gunung Jati. Nulingih di Cirebon Girang, Cirebon Hilir, Cirebon Tengah. Kapara nabi, kapara wali bade nyuhungkeun kana kagungan kangjeng Nabi Daud. Nyuhungkeun di auban, di payungan, ka karuhun sadayana. Nu kagungan karamat sapaat mujizat maunat, kanu kakurung ku wangunan katingker ku tatapakan. Nyungkeun di payungan kuno agung, di piningan kuno suci diraksa kuno kawasa di Jeptamer jaya perang di buana Panca Tengah negara Prabu Taji Malela menakti Sumedang Larang.
Taka ya ingsun sang hyang memegah dina jajantung. Ang tapak lagena awak tapak ngalagena panyipuh buana panyipuh sang hyang raksa. Hamda himdi waktu ti gunung Mesi. Pangasahan sim di pawarna sing kalanap sing paru sing katajeng sing kasepetan acep panyipuhing datullah. Hong tula talingkem saking kana pada lingkem tutup jagat tunggal manang rat manang sajagat kabeh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bul kukus menyanti Rasul menyantuti pangundang bakti. Sirti indung, sirti Bapak, sirti Rasulullah. Dikenal saking Adam, dihormat saking Babu Hawa, dirahmat saking Allah. Kaulah seja bakti kepada wali, kepada nabi, kepada syekh, sultan, kepada ambia, kepada ulia, mukmin seja bakti kaulah mugi ditampi salina. Ditarima rasana kasadayana para leluhur. Nu dikulon Sayyidina Abu Bakar, nu diwetan Sayyidina Umar, nu dikaler Sayyidina Utsman. Nu dikidul Sayyidina Ali, nu diluhur Sang Ratu Galunggung Agung, nu dihanap Sang Ratu Barak Bakherang, nu di tengah buana panca tengah Kangjeng Gusti Junjunan Langit Pangeran Kudrat Pasti. Nyungkeun mukjizat kauromat maunat hasiat sapaat wali tunggal Junjunan Langit Pangeran Kudrat Pasti Rasulullah. Nyungkeun mukjizat karomat maunat hasiat sapaat wali tunggal Junjunan Langit Pangeran Kudrat Pasti Rasulullah. Nyungkeun mukjizat karomat maunat hasiat sapaat wali tunggal Junjunan Langit Pangeran Kudrat Pasti Rasulullah. Bul kukus ti banyu borat herang ti badan pangnepikeun kukus kaula ka ibu anu kagungan karama anu kamasa kamulya Nyimas Sumalarang, Nyimas Dewi Ningrum, Mbah Sango, Mbah Selang Kuning, Eyang Haryang Kuning, Raden Arya Kusuma, Raden Mas Danu Praja, Raden Mas Didi Wikanta Praja, Raden Mas Iko Wikanta Praja, Mama Haji Saleh, Raden Mas Cuntaka, Kamus Saleh Miharja, Mama Haji Yunus, Mama Haji Dahlan, oge teu hilap sim abdi bade nitipkeun kapada putrana Kangjeng Nabi Sulaiman sareng Ratu Bilqis oge Ratu Boko. Nyatana ka Raden Kimung Hidayatullah nu calik di Gunung Agung, nu calik di Gunung Ibun nu garaksa berang jeung teuting. Raden Pangun Cahya nu calik di Talaga nu jadi Ratu Ning Meong. Raden Ganggasuta nu calik di Gunung Gede nu jadi Ratu Ning Waras. Raden Kalamonco nu calik di Muara Gede nu jadi Ratu Ning Buaya. Raden Jaya Kusuma nu calik di Mega Putih nu ngaraksa bumi jeung langit. Raden Unajaya nu calik di awang-awang nu kumelit di alam dunia. Raden Jaya Una nu calik di sakulinting bumi nu ngaraksa sagala pependeman. Raden Rekamaya nu calik di Huluarang nu jadi Ratu Ning Ulet. Raden Mayakerta nu calik di Pusereun Agung nu jadi Ratu Ning Ura. Ratu Bungsu Maya Putih nu calik digantung pertiwi nu mana teh acan kawaris. Nitipkeun jiwa ragana ti luhur sausap rambut dihandap sebas dampal ti gigil saguring bisik ti hareup ti tukang ti tengah Pusereun Agung. Getihna satetes, buluna salamar, kulitna saciwit, tulangna satekeun, dagingna sakepeul, roh nyawa sukma disambat. Dirina dikahareupeun mugi dipimpin ku para wali,
ku para nabi, dijaga diriksa ku Allah, wabil khusus kumna warga desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Asim abdi bade nitipkeun cenah mugi-mugi dijaga diriksa ku para malaikat-malaikatna Allah, disalametkeun ku Rasulullah. Ka Kiai Angkudara nu aya di Mekah, ka Kiai Buyut Galigir Putih nu aya di Banten, ka Kiai Buyut Badag nu aya di Sanghyang Dampal, ka Kiai Buyut Rangga Helang nu aya di Ujung Kulon, ka Kiai Buyut Agung anu Luhung, Pangeran Jayakarta nu mulya, Ki santri nu ngabakti Syekh Maulana Hasanuddin Muhyiddin. La ilaha illallah kudrat pasti Rasulullah. La ilaha illallah.